wargi sabada namakeun bagian ka 100 ayeuna nantaroskeun bagian 100 hiji dongeng teh nya mun ratusan cenah dongengna munya para wargi dalam ieu dongeng ieu para wargi namun mugi-mugi ulama takosan janten dina ieu dongeng seueur narasi-narasi gambaran tapi mata buat para mitra mugi kumaha ieu akhirna teh cenah kitu mangga atuh geletuk batuna kecebur caina mangga ke di akhir tangtos kagambar kumaha nu sebat carios nyambung gelebugna angin rawa ono karangan Aan Merdeka Permana nu ngagambarkeun para mitra nyaeta nu aya 48 talina sareng daerah Ciamis Lakbok dan sebagainya para mitra mungkin oke para mitra sadaya Pangandaran oke mungkin oke ke daerah ieu para wargi sadaya Cilacap mangga atuh para wargi dongeng judulna gelebugna angin rawaono urang teraskeun deui Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun ayeuna dicak bagian ka 100 hiji nyanggakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara patuh. Acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya masih keneh ngahanca hiji dongeng karangan Aan Merdeka Permana. Dina hiji carios nu judulna Gelebugna Angin Rawaono. Kaina nincak bagian ka 100 hiji. Mangga urang teraskeun ieu dongengna. Macang kramana antawis aranjeuna di antawisna para mitra juragan Bendarawadana anu naleka manglendra anu parantos kenging katerangan cenah satuluina anjeuna tumanya ka Aki Darum. Aki Darum harita langsung ngajawab kana pertanyaan ti juragan Bendarawadana nu jadi dununganana. Eta teh saestuna pisan mah nyaon anu neme dipisaur ku pun lena teh nya eta leres pisan kitu sung gambaran. Tembal Aki Darum. Bari cedok nyembah, cek Aki Darum saestuna pisan, urang kudu ngajaga rasa kamanusa. Ari margi, mungku rasa kamanusaan anu sampurna nu. Rupi-rupi ajen inajen kahirupan di alam teh, tiasa kajagi kitu kaula nu. Harita omongna deui. Aki Darum cek Aki Darum ngertakeun bumi lamba teh. Lain ukur tugas para karuhun anu baheula anu kungsi nyieun tarekah-tarekah hade dina miara alam tapi oge cenah kudu jadi tradisi nu teu pareum ku parobahanana jaman. Kapan ku disima kaula ge kapungkur parantos diuningakeun ye nyo para karuhun teh. Para karuhun urang teh cumuhun sapertos Kangjeng Prabu Nilawastu Kancana ti Karajaan Sunda sakitu hemana dina upaya ngertakeun bumi lama nu 104 tahun inyana ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara kitu teu ngalaman aya Gunung Bitu teu ngalaman aya Lini tengalaman aya guntur laut, aya caah atanapi alam halodo kasaatan, dume halodo entak-entakan tengalaman sarami eta 104 tahun inyana ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara teh. Eta teh kumargi inyana kacida merhatoskeunana kana kaweutehan alam kitu tah gambaran. Jantan anu ngurus halodo, anu ngurus caah banjir sareng sajabina teh alam ku anjeun kitu. Tah lamun eta alam dirusak ku manusia, mangka timbulna atuh halodo entak-entakan dugi ka garing. Caah deng-deng dugi ka atuh cenah malid-malidkeun sing sarwa anu kaliwat. Pokona anu kaliwatan ku caah kapalidkeun. Taita teh akibat tina kasarakahanana manusia kitu nun manawi oge.
Saur Aki Darum para mitra sadaya. Satuluina juragan Bendarawadana ngabandungan kecap-kecap Aki Darum sarupa kitu. Anjeuna tuluy tumanya deui ka Aki Darum. Ke. Kaula rek tumanya Darum. Kumaha palakiahna karuhun urang nu nelahna Prabu Linggawastu Kancana. Dina ngertakeun bumi lamba teh Darum. Cing terangkeun ka kaula. Sugan jeung sugan aya mangfaatna. Sigun jeung sugan aya hal-hal nu bisa ditarik kasimpulanana. Cing sok jelaskeun. Saur juragan Bendarawadana para mitra. Kalintang ngahal merhatoskeun pisan kana caritaan Aki Darum. Atuh dianggap ditanggap sarupa kitu. Aki Darum beuki haget bae, beuki sumanget bae, dina nerangkeun cenah hal-hal nu bakal dicaritakeun ku manehanana, nu aya patula patalina sareng Kangjeng Prabu Linggawastu Kancana, anu kantos anjeunna ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara Sunda salila 104 taun lamina. Dina waktu 104 taun lamina estuning tata tentrem kertara harja, subur makmur gemah ripah loh jinawi, reaketon cenah, aya paribasa cenah, atuh kacida tenangna sepi paling towong rampog dina kayan harita mah. Lantaran Kangjeng Raja, Kangjeng Prabu bisa dinamakieuh ke negara. Para mitra kaum dangu Aki Darum ayeuna nu medar carita. Sumuhun. Kangjeng pokona mah sumuhun. Ya eta Kangjeng Prabu Linggawastu Kancana teh anu kantos anjeunna ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara Sunda dina waktosna. Tah, sapertos nu kantos ku jisim kaula kapungkur disebatkeun. Wirehna para karuhun urang kapungkur mah kalintang hormatna sareng tigina kana urusan nu disebat babakti gitu. Yen hirup teh kanggo aranjeunna mah ukur babakti. Saur Kangjeng Prabu Linggawastu Kancana kapungkur. Kawajiban manusia teh babakti ka alam. Manusia dina umumna kedah soson-soson miara alam. Sangkan alam tetep weuteuh. Sangkan alam henteu ruksak. Saterasna lamun alam kapiara, manehna ge sacara teu langsung bakal babakti ka sato. Lamun alam sampurna, alam bakal bisa mere sarupaning kasuburan. Kaasup kana kasuburan sato. Tangke sato bakal ngalaksanakeun pangabaktina. Manehna bakal babakti ka manusia. Kitu saterusna sakumna nu hirup di alam dunya. Silih bikeun pangabakti. Kitu menawi ge gambaran. Para mitra anu mulia. Ieu Aki Darum para wargi, aduh keur nerangkeun nu disebat ekosistem teh para wargi dah. Ekosistem. Janten atuh anu hirup di alam dunya teh saling butuhkeun gitu. Pada ngabutuhkeun muter gitu para mitra sadaya silih butuhkeun. Anu tertasna ngajaga kasaimbangan alam. Ieu para wargi saya upami cenah putus atanapi diruksak hiji bagian, sabagian lingkaranana tina eta lingkaran teh para mitra, ekosistem teh ya, maka bakal hancur sadayana. Kitu di antawisna. Harita Aki Darum cumarita. Barang atuha anjeuna kang nyaeta Bendarawadana ngadangu pedaran ti Aki Darum nu panjang lebar. Juragan Bendarawadana unggut-unggutan para wargi sadaya. Ya. Hade pisan eta paripolah manusia dina ngajalankeun pangabaktina teh. Manusia kudu babakti. Hade tah. Manusia dina ngajalankeun pangabakti.
Sabab mun kabeh kakuatan alam ngasongkeun pangbaktina sewang-sewangan, tangtu meureun ieu kahirupan teh baris langgeng dina kasampurnaan meureunnya. Saur Juragan Bendarawadana bari masih keneh ungut-ungutan. Kitu diantawisna para mitra obrolan harita. Atuh harita ge nya satuluy nama kulantaran obrolan teh jiga anu geus rek dipungkas hanepi ka waktu harita jeung deui waktu maju kabeurang. Basa Mang Lendra amitan sabab ngakuna rek ngagawekeun rupa-rupa pagawean di lingkungan pendopo. Ari Juragan Bendarawadana masih keneh nyaeta ngayakeun paguneman jeung Aki Darum. Lain euy, kumaha ceuk pamanggih Andika ngeunaan diri si Lendra ieu? Saur Juragan Bendarawadana sabada Mang Lendra ningalkeun eta patempatan. Aki Darum harita teh langsung ngajawab para wargi sadaya. Sumuhun, aya saena urang ngupingkeun ucap-ucapan manehanana. Sumuhun, teu sawios-wios. Urang tinggal we tah. Pokona mah urang ulah ningal manehna budak satepak nun. Kitu nu mage gamparan. Hapunten ye sok sanaos eta budak satepak. Tapi ilmuna sae mah teu aya lepatna su. Pamiku urang teh dia jantenkeun patokan kitu. Malih ari jisim kaula mah gaduh paraosan yen pun Lendra teh aya nu ngaping nun. Ceuk Aki Darum. Aya nu ngaping kumaha euy? Teu ngarti kami mah. Saur Juragan Bendarawadana atuh barabat Aki Darum nerangkeun. Yen manehna mah ngajudi yen ayeuna Lendra sanajan budak ngora tapi geus lain jadi jalma samanea. Kitu cenah para mitra sadaya katerangan ti Aki Darum teh. Atuh para mitra sadaya Aki Darum tuluy nyarita deui. Sumuhun, sakapeung mah mun inyana nuju cacarios. Jiga-jiga eta sanes jalan pikiran inyana kaula nun. Dina waktos anu tangtos mah pun Lendra teh bleg we jiga jalmi nu masagi jembar ku pangaweruh. Cek Aki Darum malah satuluy nama Aki Darum teh nerangkeun perkara Lendra leuwih jauh ti eta. Para mitra kaum dangu keur kitu torojol bimarkonah nyampeurkeun. Juragan, manawi bade ditamihan eta cai kopina nun. Harita teh ningali atuh bimarkonah nyampeurkeun nawaran cai kopi. Jeung naon lalawuna nu sejen lian ti ieu beuleum ulen? Aya sumuhun kaleresan pisan. Bibi teh neme eta ieu sumuhun nyeupan taleus nun. Sok bawa ka dieu seupan taleusna. Tong make cai kopi, cai teh we nu pahitnya. Mangga atuh gamparan. Nya harita keneh para mitra bimarkona malumpat deui ka dapur. Teu lila ngan sajorelat bimarkona geus nyayagikeun deui cenah para mitra opieun. Seupan taleus para mitra nu dipurulukan ku kalapa meunang marut. Atuh puguh we jaba caina cai teh pahit cenah para wargi. Mata kleker gitu. Aduh, mata kleker cenah. Dai kopi mah tadi ge isuk-isuk geus cenah ulah lobat deui nginum kopi. Nya tungtungna obrolan dituluykeun sabada bimarkonah ningalkeun patempat. Cing tuluikeun ka dinya Darum. Naon pamanggih Andika ngeunaan anu aya patula patalina jeung si Lendra. Oh, jisima kaula teh malih gaduh sangkian. Yen pun Lendra teh tiasa pokona mah ngayakeun hubungan sareng anu goib. Sanes sakadar dina carita, namun oge tiasa unjung anyang ka alam nu kurang mah pamohalan tia kasaba kitu da kaula nu. Cek Aki Darum munguh matak olohok kanggo Juragan Bendarawadana.
Aki daruma cenah boga sangkaan kitu teh sabab geus sababaraha kali para mitra. Geus sababaraha kali Lendra kanyahoan boga pangalaman nu aneh nu hese cenah di pikiranana. Teu kahontal ku aka, teu katepi ku pikir. Dina ngoning atuh pagawean-pagawean nu dipigawe ku si Lendra. Kitu diantarana. Aki darumah percaya we 100%. Percaya sagemblengna ayeuna Lendra teh geus lain jalma samanea deui. Estuning lain jalma biasa, tapi kaasup jalma anu luhur ilmu jembar ku pangabisana. Satuluina Alki Darum nyarita deui. Contona wae gambaran. Kapungkur pun Lendra diiburkeun maot. Malah layona ku urang parantos dipulasara, parantos dikuremkeun. Tapi naha atuh? Basa tahlil katujuhna eta budak teh ngurunyung deui. Tur waktosnya kaluatna dibongkar deui. Nu aya dina kuburanna teh ukur gedebong jauh apan harita teh. Cik Aki Darum medar deui kajadian sawatara waktu ka tukang. Oh. Kaula ge inget keneh Ki waktu harita mah. Inget keneh. Walon juragan Bendarawadana semunga huleng. Saterusna Aki Darum nerangkeun kajadian sejena. Anyar keneh pisan kabejakeun. Perlayana Lendra dirancak sabab cenah dianiaya ku jalma jahat. Menang saminggu teu aya beja teu aya carita. Tapi dina hiji waktu Kujang Dayat jeung ku si Ujer kapanggih Mang Lendra keur kekerbekan dina ranca. Moalnya aya jelema saminggu kekerbekan cenah. Moal mungkin tah ieu atuh anu nimbulkeun kahera. Syuhun. Eta kajantenan teh ararane gambaran. Nu teu tiasa diemutan ku akal biasa. Cek paripaosna teu katepi ku pikir, teu kahontal ku akal urang kitu moyoge. Cek Aki Darum. Malah Aki Darum akhirna sanggup nerangkeun naon pangna Lendra ampir saban peuting leungit ti kobong. Naon cenah pagaweanana nu dipilampah ku manehna teh Ki? Cing sok terangkeun ka kaula ieu. Kaula hayang gerenya naon sabenerna pagawean manehanana. Saura juragan Bendarawadana atuh barabat we Aki Darum cacarita. Manehna nerangkeun ngeunaan Lendra cenah atuh sakanyaho manehanana dipaparah, tapi sok sanajan dipaparah ge buah-buah deukeut ka nya. Sumuhun gambaran. Dugi ka wengi tadi mah disima kaula teh teu acan menaka naon-naon. Margi saban wengi pun Lendra sok ngulampreng ninggalkeun kobong. Namun sawaktos jisim kaula ngedeng antawis ngimpen sareng nyata. Betorojo teh aya hiji lalaki ganang nganggo raksukan ka baheulahan. Jiga-jiga nama teueuh menak kitu. Anggoan kaluhurna rompi kain buludru ditaretes ku Inten Permata. Ari kahandapna disinjang dodot nutupan lancingan komprang kitu nu. Sabukna sabuk kulit sami ditaretes Inten Permata. Namun ku jisim kaula ngagebeg teh rurupanana bet nyeples pun Lendra kitu nu. Cek Aki Darum para wargi sadaya. Atuh para mitra anu mulia, para wargi kaum dangu juragan Bendarawadana reuwas. Barang harita teh para wargi atuh ngabandungan obrolanana Aki Darum. Majarkeun Aki Darum ngimpi teh. Oloh. Jadi kitunya. Juragan Bendarawadana ngagebeg para mitra. Balas ku reuwas. Sumuhun kitu pisan. Tah,
Eta atuh menak zaman kabeheulaan teh rupana ceples pisan jiga pun lenra. Cek Aki Darum para wargi. Hari satuluina kumaha Aki? Nah aya pesen-pesen kita menak teh. Juragan Bendara Wadana bangun nu teu sabar. Hoyong gerang nguping beja salajengna. Ari salajengna eta Raja Sinatria nururupaanana nyeples pun lenra teh nerangkeun perkawis pun lenra cenah eta budak teh nuju kagungan pancen nu kawilang abotna sanes bae pancen dina ngabebenah alam manusia tapi oge pancen dina ngabebenah alam gaib kitu nu may oge. Eta nu janten emutan jisim kaula teh nu rada ruas oge jisim kaula teh. Hanya kitu mah. Eta nu dianggap bade gadi urang teh. Si horeng, si mana horeng jalma kacida pentingna. Keur mereskeun boh di alam manusia, boh di alam gaib. Apa luar biasa teh nu. Nya berat atuh tugas si Lendra tehnya anak itu mah. Naon sababna eta ujug-ujug nu kapeto teh si Lendra. Aduh, kaula mah teu ngarti ki. Saur Juragan Bendara Wadana bari ceruk-ceruk. Kanun perkawis eta mah jisim abdi ge hartosna mah teu kahontak ku emutan jisim abdi. Nyaha jojo nu kapeto teh pun Lendra sanes anu sanesna kitu. Maya oge. Nya rupina mah nya kitu pisan gambaran. Saur eta Raja Sinatria teh cenah aya sabubuhan bangsa jin anu jahat anu nuju ngagoda manusia. Sangkan manusia milampah dosa kitu. Margi ku cara kitu bangsa jin bakal tambi kakiatan dina ngumawasa dunya kitu. Bangsa onom teu satuju kana eta paripolah bangsa siluman anu model kitu. Ai bangsa onom mah hoyong gawe babarengan jeung bangsa manusia teh pikeun meper nafsu amarah kahalangan teh aku bangsa siluman. Nya dina hartos sumun hartos sanesna mah pun Lendra teh nuju kautus ku bangsa onom kanggo ngalalemu manusia sangkan kersa gawe bareng dina nyeuhkeun nafsu-nafsu amarah anu kalangsu teh nu kapangaruhan ku bangsa siluman jin gandarwo jeung sajabina kitu nu manawi oge ta ieu tugas pun Lendra rupina teh tah kitu diantawisna. Lain-lain naon sababna eta bangsa onom make hayang gawe babarengan jeung umat manusia sagala rupa dina enggoning merangan hawa nafsu atawa manusia-manusia nu geus kaancikan ku bangsa siluman-siluman. Wawi numutkeun carios mah ari bangsa onom teh kawitna mah eta teh manusia kabaheulaanana anu kantos diterangkeun ku jisim kaula kapungkur nyaeta sawaktos nagri kerajaan Galuh teh kitu nun nyaeta sabada diutus hartos nama mereskeun sabagian ti rawa onom atawa rawa lakbok teras di hiji pulo diadegkeun hiji nagara atawa hiji tempat anu kareh ku Galuh. Namun Galuh hayang kumawasa langsung aranjeunana teu satujueun nya anjeunna misahkeun diri ngawangun hiji nagara nu disebut Karajaan Onom di Pulau Majeti. Janten hartosna mah upami ayeuna Onom hoyong gawe babarengan sareng manusia da meureun baheulana ge maranehna teh inyana teh manusia kitu mah nya ge nu ngapunten ye bilih lepat ieu mah cumarios teh cek Aki Darum. Kaharti atuh ari kitu. Kaharti rada kaharti oge kitu.
Kumaha carana cenah dina ngayakeun gawe bareng teh Aki? Ta eta sinatria teh dina impian Aki teh cing terangkeun sakalian supaya kaula ngarti babakuna mah. Saur juragan Bendarawadana neuteup ka Aki Darum. Mangga urang lajengkeun para wargi sadaya etang-etang hiburan pangbeberahmana. Para mitra kaum dangu, obrolan antawis Aki Darum sareng juragan Bendarawadana urang teraskeun deui. Aya pertanyaan ti juragan Bendarawadana, pertanyaan sarupa kitu. Salajengna para mitra Aki Darum harita teh ngajawab. Di antarana jawabanana kieu. Ari saur eta Raja Sinatria teh nu. Sumuhun saur Raja Sinatria teh. Eta disebatkeun sumuhun. Janten teu pira nu dimaksad gawe bareng teh. Nyaeta yen bangsa manusia kedah mikaheman kana alam. Ulah saraka hayang ngarawu kusiku. Mun mipit kudu amit, mun ngalah kudu bebeja. Kitu diantawisna nun. Janten sareng hormat kana kahirupan dunya sagemlengna ku jalan nebihan kajahatan. Kitu tak kahoyongna nu disebatkeun ku eta Sinatria dina impenan teh nun. Tah, janten pokona mah nebihan kajahatan nyaketkeun diri kana bebeneran saurna teh. Nyaeta pisan nu ti kapungkur ku bangsa onom teu waleh diperdi ka urang teh saurna kitu. Saupami teh ama bangsa onom teu neuneun hormat ka manusia, da bohongan cenah beuki dieu. Manusia teh beuki lebihan kana palanggeran hirup sajati. Margi saurna teh, upami manusia tos ica di temah wadi, bangsa jin, bangsa siluman, bangsa genderuwo, bangsa wah pokona mah jurig jarian sareng saljamina nu jararahat bakal ngarajawi sunat. Bakal babari mangaruhan manusia teh. Maklum loba manusia anu hayang cenatin hayang hasil tina jalan enteng. Contona hayang berat beunghar ku hartabana, hayang katingali ku batur pedah aing berat beunghar ku jalan enteng. Nya mementana teh menta dibantuan. Kabangsa eta jurig jarian, kabuta hejo jeung sajabina. Kitu diantawisna. Di mana seueur jalmi anu kieu dina hiji waktu seep kontrakna eta manusia bakal kabaud ka bangsa siluman. Tah kitu. Janten hartosna mah upami tos kitu bangsa onom ge tos teu tiasa meruhkeun nyaeta bangsa siluman-siluman teh. Margi kakiatanana mangkin tambih wae. Kitu moyo genun. Ceuk Aki Darum para mitra manehna mang nepikeun. Naon-naon nu kungsi dicaritakeun dina hiji impian teh. Waktosna seep.